Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin karunia anugerah sinareng kesempatan kanggo ibu ngalaksanakeun wawanohan dina mayunan kagiatan diajar bahasa Sunda khususna kelas 3 sareng kelas 4 di SD Plus Al-Ghifari tahun ajaran 2020-2021. Mugia Allah maparin kalancaran sinareng kasalamatan ka urang sadayana. Dina danget ieu ibu bade nepangkeun kasadayana nyaeta wasna simkuring Ibu Meili Nurmeliani seja unjukan bade ngiring jubung mungpulung kanggo ngadugikeun kereteg angen kahayang manah rehna diajar basa Sunda tinangtu bakal pikarasepeun. Nah, kanggo perkenalan, ibu bade kawih heula sakedap ka anjeun. Kenging nya, ke antosan sekedap. Tos asa kitu heula nya laguna. Rupina mengsaki wawanohan ti simkuring nada dihapunten bilih aya basa anu teu kaukur, bilih aya tutur langkung, bilih nu teu pukpokanana. Abong diisi basi sila, melak cabe kudu cape. Wawanohan cekap heula, tepang deui dina HP. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqulu qaili hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalam. Rupina mun sakitu wawanohan ti simkuring Ibu Meli nada dihapunten bilih aya basa anu teu kaukur, bilih aya tutus langkus, bilih lepat pokpokanana. Abong diuk bari sila, melak cabe kudu cape. Wawanohan cekap heula, tepang deui dina HP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.